Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu kasanyana kalakuan jeung tingkah eta iza kana di mana-mana kabuktian lillahi eta tetep kagungan Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Saha muhdisun anu nganyarkeun kana mangkabuktos Allah eta mutawakifan anu ngadago ala hadzal muhdisi kana ieu anu nganyarkeun wa qad faradna jeung nyata geus ngira-ngirakeun atau mardukeun abdi annallaha kana sayaktasna Allah eta ahdasa nganyarkeun Allah hadzal muhdisa kana ieu anu nganyarkeun hadzal muhdasa kana ieu anu nganyarkeun fayakunu mangka kabuktian non hadzal muhdisu ieu anu nganyarkeun eta mutawakifan anu ngadago alallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Failzamu mangka misti atau wajib non ad-daur wa kulun jeung ari sakabehna minatasalsuli tina tasalsul wa dauri jeung daur eta muhalun muhal la yumkinu tegasna teu mungkin nan wujuduhu wujudna kulun waladzi jeung ari anu ada anu nganepikeun itu alladzi ilal muhali kana mustahil kana muhal atau mustahil wa huwa jeung ari alladzi eta hudusuhu ta'ala anyarna Allah ta'ala eta muhalun anu muhal anu mustahil wa hasilud dalili jeung ari hasilna dalilna jeung ari kasimpulan dalilna eta angtakula yen ngucap anjeun law kana Allaha ghairu qadimin kana ucapan law kana lamun kabuktian saha Allahu Gusti Allah eta ghairu qadimin henteu qadim lakana tah yakin buktos Allah eta hadis anu anyar walau kana jeung lamun kabuktosan Allah eta hadisan anu hadis laftaqara tah yakin butuh Allah ila muhdisin ka anu nganyarkeun faljamu mangka misti atau wajib non ad-daur awi tasalsulu atawa tasalsul
Wakulun jeung ari sakabehna atau saban-saban sahiji minhuma tina daur jeung tasalsul eta muhalun anu muhal anu mustahil. Fima dina perkara ada anu datang itu mah ada teh naon ada anu datang itu emak ada teh naon teuing euy kosong geuning ilaihi kana kulun wahwa jeung ari ma ada ilaihi pinggireunana eta hudusuhu ta'ala anyarna Allah ta'ala eta muhalun muhal fasabata mangka tetep non qadimuhu qadimna Allah wahwa jeung ari sabata qadim eta matlubu eta al matlubu anu disuprih wa idza sabata jeung di mana-mana tetep non qadimuhu qadimna Allah istahala mangka mustahil alaihi ka Allah non al hudusu anyar alladzi jeung ari alladzi ari anu alladzi huwa anu ari alladzi anu huwa ari anu alladzi eta didul qadimi lalawana sifat qadim alladzi huwa alladzi teh sina dat berarti eta didul qadimi lalawana sifat qadim asifatu salisu jeung ari sifat anu katiluna al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta al baqa'u sifat baqa atau langgeng wa maknahu jeung ari maknana sifat baqa eta adamul akhiriyati eta adamul akhiriyati teu aya akhirna lil wujudi pikeun aya pikeun wujud fa makna kaunillahi ta'ala mangka ari maknana buktosna Allah ta'ala eta baqian anu langgeng eta anaos saenyana kalakuan jeung tingkah la akhiro anu teu aya akhir eta tetep liwujudihi pikeun wujudna Allah layat ra'u tegasna henteu datang alaihi ka Allah non al adamu adam wa dalil jeung ari dalilna ala baqaihi ta'ala kana sifat baqona Allah ta'ala atau sifat langgengna Allah ta'ala eta anaos sayaktosna Allah
Eta lau jaza lamun menang non ayal hikohu yen milu hu ka Allah non al adamu adam lakana tah yakin buktos Allah eta hadisan anu hadis anu anyar wa wajuhu jeung ari jalana kana hadisan eta anna syai'a saenyana hiji perkara alladzi anu yatra'u anu datang alaihi kana alladzi non al adamu adam daya yang tafi anu narima leungit yang tafi anu narima leungit anhuti alladzi non al kidamu sifat kidam li anna kullama karena sanyana setiap perkara toroa anu datang alih kana emak non al adamu adam yakunu mangka kabuktian non wujuduhu wujudna emak eta jaizan anu jaiz wa kuluman jeung ari setiap zat kana anu bukti non wujuduhu wujudna itu si eman itu eman non wujuduhu wujudna eman eta jaizan anu jaiz ya kana yakunu bukti itu eman eta hadisan anu hadis wa kullu hadisin jeung ari setiap anu aya eta yang tafi narima leungit anhu tina hadis non al kidamu kidam wa kota kodama jeung nyata geus ti heula non subutul kidami tetepna sifat kidam lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bidalili kalawan dalil wa hasilu dalili jeung ari kasimpulan dalilna eta angtakula yen ngucap anjeun idza lam yajib di mana-mana teu wajib lahu ka Allah non al baqa'u sifat baqa biangkana kalawan yen kabuktosan Allah eta ya juzu weunang alaihi ka Allah non al adamu adam la tafa mangka yakin leungit anhu ti Allah non al kidamu sifat kidam wal kidamu jeung ari kidam eta la yasihu teu sah non intifa'uhu teu ayana sifat kidam anhu ta'ala ti Allah ta'ala didalilin karena aya dalil al mutaqaddimi anu geus ti heula itu dalil fayasbutu mangka tetep lahu ka Allah non al baqa'u sifat baqa wa idza sabata jeung di mana-mana tetep lahu ka Allah non al baqa'u sifat baqa istahala mangka mustahil alaihi ka Allah non turuwul adami datangna eueuh non turuwul adami datangna eueuh ayil fana'i tegasna rusak alladzi anu huwa ari anu itu alladzi eta didul baqoi lalawana sifat baqa Rabbi asifatu Rabbi wassalam